Doakan anaknya. Pasti. Ayo, Haji. Suruh makan jadi kuarin jadi tukang ngawinkeun. Ayo, namina Bapak saha? Junet. Kulon. Junet. Oh, Sapri. Jadi, ayeuna mah kieu nya Pak. Bapak saha tadi namina? Bapak Garok. Oh, Bapak Garok. Sangar ngaranna banyak. Hancur. Alus. Terus ikhlas ieu ngawinkeun putrina. Insyaallah ikhlas lamun halu-haluna gede mah. Oh, kira telepon aktif pribadi sih dong nak. Badak, gimana? Badak, bener. Badak. Ya, badaknya. Ya, Badak. pasti Bapak lagi badak. Halus aku. Saya terima nikahnya Minul binti Garok dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Sah. Dia jadinya jeung si komik Atuh jadi. Ira. Tanya iya, can bebeja ka Abah. Oh, can bebeja. Heeh, Dan kira bebeja juga dari carekan deui. kayak be nungguan Abah. Iya bener, moal mikir-mikir heula. Moal aing mah geus yakin si komik jodoh aing. Padahal mah aing can srek eta ngadenge dia nikah jeung si komik. Lah dia ngomong be cemburu. Aing mah lain masalah cemburu ka dia. Ngaca ge dia mah geuli si komik medong bagong kita awakna ge. Astagfirullahalazim, saroh. Lain doakeun aing tereh boga salaki. Assalamualaikum. Salam. Jadi ya roh. Aya Abah mantas di mana kitu? Aing tos nyiar ma anyar jeung sia. Jam masih eueuh. Terbalik-balik. Gede laga amat Abah pugu minul ge hayang dikawinkeun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah teh sia nu. Emang benar kitu. Atuh bener Abah. Aing heuh. Nya geus burung lah. Telepon bae si komik natah ka dieu. Jeung bapana, jeung emana, jeung makolotna. Atuh Abah manika bina-bina teuing. Lain. Atuh los teuing atuh daripada pusing aing. Ngadenge sia mun ku ngebat-ngebat teuing mata jeung si komik. Atuh kumaha Abah, jan Neng mantos lope gede ka si komik. Pokona mah enggak mau tahu Neng mah yang dikawinkeun jeung si komik. Oh geus, ai kitu mah si hayangna. Pokona mah geus sira telepon bae titah ka dieu kabehan. Si komikna jeung bapana. Sia mah si komik boga beungeut siga paru dia pake ka hayang. Oh geus Abah mah istirahat dia capek. Pokona mah teh sore si komik titah ka dieu. Cuan henteu nya. Hei, dia teh nelpon si komik kan? Ku Abahnya nya. Ho telepon heula burung. Waduh. Aing nelpon. Halo Beb. Hah? Kai mah? Nan? Mau bapak? Iraha. Kasore, kuari. Siap. Oke. Ini nyer masalah naon gitu. Nyaho aja kita ka dieu. Lebih ke sok dipukeun kolot bae. Geus nyempe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, jadana ria. Cager. Ayo sira diuk kadieu teh. Diuk. Di kolong hade tuh diukna. Oh, tuh. Atuh mannya dak mereka datangan besan nepikeun ka kitu. Nayan non ieu beh. Kita ka dieu mending ngadarak dek dieu. Karaget beneran. Atuh heula ge atuh jauh-jauh kuli nepikeun ngadadak langsung balik ke dia aya naon ja budak nelpon. Kayak yang nanya heula nih ya. Ieu bener Bapak sia. Bener ieu babeh urang nu di Dubai teh sok dicacahkeun. Ai, mun dikumantoskeun anak siga berbuntu. Bapana siga kigonol mayit. Waduh, Oh, ginaon. bah jadi kumaha ieu maksudna aya naon? Anak kula nepikeun ngadadak nelpon kula tah balik kitu. Tah nganter ka dieu cenah aya naon kitu maling embe apa maling kotok anak kula, Bah. Atuh nyinaon mbak kamaling kotok ya. Oh, enggak. Pokoknya mah lain eta bae pokoknya mah. Geus aing ngomong ka ieu. Ieu aing arek ngobrol ieu. Pan anak aing geus ngebat ieu hayang kawin jeung sia, komik. Kira-kira sia siap henteu ngawin anak aing? Atuh siap. Atuh laju iraha. Atuh sanajan keluarga atuh siap. Wah, Mantak atuh naon. hayo. Deuh. Henteu. Bapak sia kira-kira 1 juta henteu. Geus ngaran nu jadi kolot mah kieu bae, paling ge masrahkeun ka anak eta mah anak siap henteu jeung ku abah ditarima apa henteu kitu eta mah. Cocok. Ayo, Atuh guys. puguh ku aing pasti ditarima.
Terus arek kumaha ya waktuna arek iraha gitu. Pokoknya mah kieu bae sore ieu bae geus dinikahkeun bae heula, nu penting sah bae heulana. Sore iya. Bari masalah hajatna kumaha? Geus hajat make di heulana diomongkeunna. Oh, siap atuh ai kitu mah heuh. Atuh ayo burung hayo, geus siap-siap. Berarti meureunnan ieu heunya. Kula meureun jeung budak balik heula siap-siap gitunya. Ngabejaan kanu di imah gitu. Ayo segera siap-siap. Bahnya aduh aing ieu budak. Assalamualaikum, Mbah. Siap mah salaman aing. Waduh, ayo pakai baju nu mana eta nu mantesnya. Aing. Ayo Kijang. Aing. Naon? Beres nuncan sia teh. Heula nih milih baju ulan ge. Lain bisi panganten awewe geus nepi. Kanu imah panghulu aing mah. Geus Bisi nungguan. pakai baju tong ge. Diam. Nah, sampai kolot pan acing merenung kawin lagi. Atuh abang kudu rapi. Alah, tidak lagai. Lain masalah gitu dah abang sugan memang ge randa jaindung dia jauh tuh balik-balik. Aing mau kabel ge blast na ieu suminul. Aduh, aing. Gitu ceng lapat. Atuh yang kubabe jeung. Dia nu rek kawin non aing nu riweuh. Geus ngabiayaan bae aing geus dia. Biaya naon? Aing kawin saha nu mayar panghulu. Emang panghulu mah dibere besek doang ku aing. Kan kudu dibere amplop meureun. Terus Geus kitu geura pake. Lain naon panganten awewe bisa kaburu nungguan aing mah. Udah langsung mulai banyak. Mulai. Ayo lah bisa kaburu burit tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya bener anakna. Bener? Arek iya ngawinkeun ikhlas bener. Pasti. Oh, iya Haji. Urang makana jadi kuarim jadi tukang ngawinkeun. Ayo namina bapak saha? Juned. Ulan. Juned. Oh, Sapri. Urang mana? Orang Pangalengan. Ulan. Pangalengan. Oh. Urang kaleng jadi ge. Nangis urang kieu nya aya nama Pak. Naon ngaranna? Ieu urang langsung wae, ieu tapi saudara komik kok siap ieu. siap. Siap. Oh, alus. Neng sana mina. Minul. Oh, Inul. Minul. Oh, alus, Minul mah euy. Enakeun ieu. Ikhlasnya. Nya, Sugan ikhlas. ibadahna lancar gitu nya. Amin. Ieu Bapak nu mana gaduh putra putrina ieu nya? Putri Oh, ieu ngaranna tadi sa? Minul. Oh, Inul, alus. Jadi ayeuna mah kieu nya Pak. Ieu Bapak sa tadi namina? Bapak Garok. Oh, Bapak Garok. Oh. Sangar ngaranna nya banyak. Sangar. Ajur, alus. Jadi kieu arekku Bapak apa arekku abdi sorangan ya nu ngangkat ke nikahna ieu. Bapak panghulu bae. Jadi ieu Bapak Garoknya. Terus ikhlas ieu ngawinkeun putrina. Insyaallah ikhlas lamun halu-haluna gede mah. Oh, kira tepuan api tradisi dong nak. Badag, ge mah euy. Badag. Pasti badag. Nya, badagnya. Nya. Badag. Wah, tuh pasti bapak nage badag. Oh, halus atuh. Teh cira dan yang sore nahkeun nya. Punten. Nuhun. Lain ieu arek dikawinkeun ku bapak langsung apa ku abdi yo? Ku panghulu bae. Ku abdi. Nya halus atuh rek kitu mah. Neng siapnya? Neng. Ulah unggul wae atuh. Halus gitulah. Dari kieu urang langsung we nya Mika. Ya, siap. Siapnya? Siap. Yo, sok bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu halus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Minul binti Bapak Garok dengan mas kawin 2 gram emas dibayar kontan. Saya terima nikahnya Minul binti Garok dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Masa? Sah. Sah. Amin, amin. Terus mana ya mas kawinna? Bobos yang ngahutang. Oh, mana bikun. Oh, ya. Bikun eta teh aruh. Keluar keluar. Nah, pakai kon. Sok, udah bikin. Tah, gitu. Tah. Gitu. Hemat. Ayo. Salaman kabehan. Aduh, weh. Salaman. Aing. Bagian abahnya. Teu diterima ya salaman teh tadi. Jangan keulungeunnya. Tapi kamilung. Ke amplopna paneuri we ya. Kulan, Amplopna paneuri. kulan. Bayaranna paneuri. Oh. Teking dihutang. Dibayar.
Ceng, ya kau rimbo apa majikannya. Ayo naman tosahnya. Mohon. Nah, jadi neng tong kabur-kabur deui, jangan neng cek babeh mah jangan sok kabur heuh. Yo, ieu buku nikahna anu awewena anu lalaki nanya. Ceng, nu hade dia urusan pemajikannya. Kayak ku abah soalnya rek ditinggalkeun deui gawe abah. Siap. Halus ditanggung jawaban. Oh, warang. Dinafkahan. Nitip anak kulanya. Insyaallah. Heeh. Pulang. Lagi ya kumaha ya. Anak. Oh, Ya, Pak Abdi. Penghulu. Langsung ke kamar we nya. Oh, bebas eta mah. Oh,